Sugeng para wargi sumangga kiwari mandi di baris jungsi bagian anuka 20 hiji dina jujutan carita Bagong Kajajaden. Sagumah anu paranto di paluruh naskah ieu carita dina bagian anu ka-20. Pedaran Mang Dedi kabegat wanci dina mangsa medarkin gayaan di hiji patempatan khususna atuh Kajang Sidik nu harita bisa tepung jeung Aki Akung anu deuk neang cai. Malah Aki Akung ngerangkeun yen jang dari oge keur neangan Nyi Artini. Tah kumaha atuh para pamirsa, lajengna ieu carita langkung paosna mangga urang sami-sami bandungan ku sadayana. Kaayaan alam pasosore di hiji pilemburan. Jang Sidik kacida pisan atau hinana menang katerangan ti Aki Akung. Manehna teu nulih kana kacape terus bae lumampah. Gilek mengko kakatuhu terus mapai jalan anu engke berasna teh kalembur Cilengsar anu ditulukeun ku si Aki Akung. Sedangkeun Aki Akung mah lempeng we, da cenah ge deuk neang cai ka sawah. Mangsa alam khususna ponon poe geus ngulon pisan harita teh. Malahan majikan antol kana embun-embunan gunung. Manuk recet di serada angin leutik ngahiliwir jajab Jang Sidik anu rek muru kalembur Cilengsar. Mangsa alam kira wanci sariak layung. Lalampahan Jang Sidik anjog ka hiji mumunggang. Di dinya aya warung mencil nu teu lian iwati warungna bi acuy teh. Atuh terus Jang Sidik teh nyimpang heula gek diuk tina bangku panjang. Ret kalandeuh pamandangan meuni mayakpak endah matak betah jeung matak waas. Pasawahan upluk-aplak lembur pating jarumpluk. Jalan butbat wahangan pating alileuk teu beda we kawas oray anu keur mentas. Mangkaning mangsa alam keur meujeuhna hibar cahya layung. Atuh beuki hade bae pamandangan teh. Matak betah jeung mata kelar. Cilengsar asa beuki alus we lemurna yeuh. Jigana betah lamun aing ngumara jadinya, tapi moal kahon tah jigana da aing mah keukeuh we hayang ka anakna bah oban. Kaduhung teu ti bareto waktu ditawaran ku Mang Heru meureun moal kahewan ku batur halianeun Kang Dali si horeng Kang Dali ge neuneun kadeudeuh ka Artini anu pikahayang ku aing. Jang Sidik galecok jeroning hatena. Ngupat ka Jang Dali nu dianggap geus hianat sulaya tina jangjina. Ongkoh Jang Dali teges kada ucap deuk masrahkeun, tapi kanyataanna angger keneh we. Jang Dali teh masih kadeh ngaku kabogoh ka Artini. Kalah beuki masket ka Artini. "Ujang, hei, bade ka mana soson tenanan?" Ceuk bi acuy bari jenora jogek diuk gigireun Jang Sidik. Da tadi mah keur ngasur-ngasur seuneu di dapur. Bade ka Cilengsar bibi? Bade ka saha Ujang? Bade ka dini oyen palih mana bumina teh nya bi? Dadeuh teuing na atuh. Nah istri mana atuh Ujang anu wantun napi ka Ujang anu sakitu gandangna cek bibi mah asa teu pantas lamun jajaka anu tegep kitu jiga Ujang make ditampik ku sakadang istri. Nah maka sasauran kitu bi? Jang Sidik teu ngartieun. Sumohon Ujang sanggeum bibi oge teu pantas apan Ujang bandadeg sampe rupa hade kasep ngalempareng koneng. Gandang pertengtang pokona mah mengejeuhna we moal burung seueur istri anu kabandang ku Ujang. Tapi naha atuh Ujang bet los-los ka sini ni oyen. Naha bade naon atuh saderek atanapi kumaha. Tebih-tebih los ka dinya Ceuk bi acuy tetep merasa heran. Da manehna mah geus nyaho kana pagawean ini oyen nyatana tukang pelet. Keke. Da teu ngartos adiman bi. Nah bibi make nyareos kitu. Ibi mah geus minang menakan Ujang. Unggal jami pamegat anu sumping ka nini oyet pasti we nyuhungkeun pelet. Contona Jang Acong, Jang Udung, Jang Endang, Jang Wawan, Jang Uhe pokona mah Ujang oge kitu geuningan. Sumuhun bi. Jang Sidik rada era. Asa kateguh paniatan hatena. Tah eta sababna teh Ujang anu mawi bibi mah heran cekeng teh heueuh. Jajaka pantar Ujang make kudu ngagunakeun pelet. Teu dipalet oge moal burung seueur anu naksir ka Ujang mah da kasep. Oh kitu.
teka pieno ujang. Kahartos atuh aya mah bi puguh ge atuh keur katunggaraan kuring teh bi. Sim kuring pangna jauh di jugjug anggang di teang sareng si tampi ku istringan bebene direbut batur. Tak kitu bi anu mawi ngahaja abdi teh nepangan ka Sinini Oyed. Mana bisa manawi anjeunna tiasa nulungan bi. Halatos teuing karunya teuing ujang. Nah pamegat mana anu wantur ngarabot kitu gagah jalmina teh atanapi licik atanapi jangkung sagarupina ti ujang. Bi acuy karunyaeun ka Jang Sidik. Duh nyeta susah bi. Ari nu ngarebutna teh sobat dalit kuring pisan. Rerencangan anu kayentang rakat nabi. Anu sadidin tena teh terapa jauh terapa anggang estuning sasarangan sapapai celamanis. Tapi nah atuh ayeuna soal bebene bet rarebut. Kawas tu aya di awewe. Ngadenge kitu bi acuy unggut-unggutan. Ayeuna mah bi acuy teh ngarti we kana maksud Jang Sidik. Geus kitu pok bi acuy harita. Kahartos kitu mah teu ujang memang laras. Kudu Kanini Oyed anu kitu mah tapi kudu mawa syarat ti ayeuna. Kabeneran di bibi seueur. Keke. Naon syaratna bi? Seueuh bodas sagepok atuh menyon menyan sagede pereup monyet minyak seungit atuh saples leutik. Terus atuh kudu mawa cau emas 2 siki atawa cangkir kelapa gading. Dina hiji poe pabubeurang harita teh Jang Sidik kelumpangan di jalan. Pakaian bersih jeung necis buuk di sisi rapih pisan. Atuh beuki kaciri we kasepna beuki katara gandangna. Anu memang na Jang Sidik teh rupa teu nguyang kasebut kasep we sakitu mah. Baranggok kadeukeut gaduh ronda aya beja ti babaturanana. Jen Jang Dali geus datang. Atuh gancang Jang Sidik teh nepungan ka imahna. Kasampak teh Dali keur ngabaheuhai we bangun anu kacidalungsena. Geuning geus aya di lembur dik. Ceuk Dali bari jeung nyerenge. Kuring mah ngan sapeuting Kang, teh kungsi ngamplang kawas akang. Kumaha bejana Kang aya laratanana nya artini teh. Ceuk Jang Sidik biasa-biasa we kawas sasari. Padahal hatena mah kebek ku keheul ka Dali teh. Can aya laratan dik. Akang geus ngubek ka unggal lembur anu darikeut di dieu. Cimaraga, Cilongsong, Gadohalang, Cikupa, Bentar, Kasomalang, Cumaling jeung Kareo. Tapi lebeng edik artini ulah ratanana euy. Geuning lampar akang mah jigana hayang pisan manggihani artini nya. Deta geuning meunikeun ngasumanget. Ceuk Jang Sidik rada sinir sampir. Ngomongna teu kawas biasa. Kumaha Hari Sidik nya tangtu we nya atuh. Kamana we oge atuh mah burung di teangan ku akang teh pan geus jadi kewajiban urang bikin nulungan ka oban anu keur katunggaraan. Nulungan teh halus Kang. Tapi singi nggak kena janji pas ini. Janji naon teh ya? Piraku akan lari deui apan barato geus janji ka kuring yen moal ngarakatan teuing artini. Sabab eta mah geus dipasrahkeun ka kuring. Ari akan ngarakatan kumaha ayeuna atuh apan artina oge teu aya dik. Rakat naonna? Nah salah miluneangan, nah salah menulungan. Lain salah Kang, tapi sikap akang teu pantes. Sarua we jeung hianat ka kuring. Non buktina kaki aku ngomong kitu geuningan. Jang Sidik terus-terusan maido. Sabab asa diteuing-teuinganan cenah. Dari geus narik napas arek nembalan. Tapi pok deui Jang Sidik harita ngomong. Paingan atuh Kang. Akang ka kuring teh ngajak pipisahan da akang mah hayang sasoranganan. Nyana kitu mah moal milu we sakalian pek we ku akang teangan. Ae. Kumaha ieu teh Sidik teh? Nabet babari punungan. Atuh wajar we ngomong kitu mah dik. Naon salah namun akang ngaku bebene ka artini. Da can aya nu boga ieu. Can aya kumaha? Apaan geus dipasrahkeun ku akang ka kuring? Eta mah janji hiji cara pikeun nyelametkeun koperasi. Sangkan si Icah teu neuteuli. Ari urusan pribadi mah bebas. Naon salahna? Barang ngadenge omongan dari kitu. Hate Sidik panas asa direram. Lamun kongang mah hayang nyarekan lak-lak dasar ka Dali teh. Ngan roka ya boga kene anggeran. Rek ngomong diungang-ungang heula. Jang Sidik ngageter nahan perasaan. Beungit geuneuh
sanggih sada tegerepok atuh harita. Oh lamun kitu mah licik akang teh. Hayang menang sorangan. Ayeuna mah urang paheula-heula mangihan Nya Artini we. Sarta urang ngadu jajaten saha nu bakal menangkeun Artini. Jadilah. Cek Jang Dali kawas nu sarua panas hate. Atuh dua jajakan nu nyoba teh nu tadina sobat dalit. Ayeuna jadi renggang gara-gara nyi Mojak. Bari jeung eueuh mojangna oge deui. Da can puguh di mana aya. Harita Jang Sidik jeung Jang Dali jadi patrak pamadegan. Lantaran masing-masing mikah hayang ka Artini. Atuh geus teu bisa dicegah deui. Duanana nincak jalan sewang-sewangan geus teu bisa babarengan. Kecap sareundeuк saigel sabobot sapihanean geus teu keuna ka maranehna. Lantaran duanana geus milih jalan masing-masing embung babarengan ka Wasasari. Akhirna Jang Sidik balik ka imahna. Bari jeung mawa hate anu ngageremet hayang gerader ngajalankeun tarekah ti Nini Oyen. Da harita karek poe Sabtu can tepi kana malam Senen. Nyaan Kang Dali teh ngajak ngalujajaten kaikeun sia. Engke ge karasaeun ku tulang beheungna Nya Artini mah bakal montel ka aing moal kasasaha deui. Kitu ceuk hate Jang Sidik bari ngagedig leumpang muruka imahna. Kasugri para wargi cag urang tunda kayaan Jang Dali jeung Jang Sidik. Tangtu kaharep kasampur deui ayeuna urang malikan ka tukang urang kocapkeun kaayaan Mbah Oban. Kasugri para wargi Mbah Oban tisaprak anakna nu katelah Nya Artini leungit. Mbah Oban jeung Ambu Yuyun jadi nguyung jeung bingung. Kana gawe teu rancage kana dahar jadi sudah. Lamun ti peuting sok minang nyaring, lamun ti beurang sungkan pikeun rumingkang. Nu jadi buah pamikiran Mbah Oban teh kumaha tata jeung carana neangan nu jadi anak. Lantaran tepikeun ka poe eta can aya laratanana, teu aya beja-bejana acan. Jeung deui dina kapanggihna oge susah pikeun nulunganana ari sabab anakna pasti geus robah wujud jadi bagong. Perbawa baju hikmat nu dipake ku Nya Artini. Saha anu bisa ngudara bajuna? Mbah Oban bingung can aya pikeun wewengan. Kitu deui Ambu Yuyun komo leuwih parna batan Mbah Oban. Gawena ulang jantul mikiran nu jadi anak keur mah anakan hiji-hijina kari-kari leungitna ku jalan kitu. Atuh puguh we matak gering batin ngajang jawing gering ngantung ngalang layung. Ambu Yuyun jadi alum igaragas kawas gambang panon celong beungeut kanyos rang kebong jadi langkonyang. Ari sabab kana dahar geus suda asa ana dipaksa kejo asa catang bobo cai asa tuak bari. Lauk asa cau buruk tungtung tara nguruskeun dahareun. Gawe teh hulang-hulang mikiran nu jadi anak. Nya kocapning ieu carita dina hiji poe pabebeurang harita teh. Kocapning dina hiji poe Ambu Yuyun ngabarung sinang ka salakina. Sangkan usaha satekah polah cenah pikeun maluruh nu jadi anak. Abah ieu nah bet ngeunah-ngeunah cicing di imah nah ka mana atuh. Kawas anu senang eueuh kasusah geura petakeun hojah teh atuh. Piraku rek cicing wae mah di imah nah atohnya anak eueuh. Kitu pemuka lawang ti Ambu Yuyun. Satengah maido ka Mbah Oban nu teu aya pisan hojahna. Baku ieu mah Ambu. Saha pijalmaana nu atoh ditilar atawa ditinggalkeun ku anak. Abah oge sedih nyuci aya babadana era jeung wirang ku balarea. Lantaran sahanteuna ayeuna mah geus pada nyaho yen urang teh milampah nyirca. Kan bae teh kudu mikiran urusan jeung balarea Abah. Pikiran mah nu jadi anak we kumaha carana sangkan kapangi deui. Nah ari Abah bet cicing wae atuh cik we ya. Petakeun tarekah teh. Akalan cik nya sangan anak kapangi deui. Abu Abah teh nungguan laporan ti Jang Dali jeung ti Jang Sidik. Nah bake nganal-nganal tenaga batur. Abah anu kudu tanggung jawab mah. Sarta Abah anu kudu toh-tohan neangan anak mah. Leng atuh Mbah Oban ngahulang. Sabab asa kapeupeuh ku omongan nu jadi pamajikan. Da memang heueuh Mbah Oban teh ukur ngulik bek neangan di nu deukeut. Teu aya pikiran pikeun luntak kana rada anggang neangan nu jadi anak. Jong geura ini paluruh nu jadi anak sing teu pikeun kabeunang.
Lamun abah teu sanggup pek atuh tungguan imahkeun kami anu rek imit. Da bisa kami oge. Geus cicing amo. Geus ku abah rek ditiangan. Maneh mah cicing we di imah. Urus rumah tangga sakumaha mestinya. Urus lawak ngalah teh geuring sararea. Abah jeung mecakeun akal careka pikeun maluluh nu di anak. Mun perlu abah rek ngayakeun sabara. Sina naliangan anak urang. Nu hasil menangkeun si Nyai Rek diberi hadiah. kitu. Mistina mau bisa hirup balik tenang. Ya kurang-kurangnya dia berbalik ku rasa sedih. Ditutur-tutur kabingung, diudag-udag kasusah. Lantaran airnya sia manusia, ada wujud-wujud bedul. Kabayang ke syarek cerineh jam pisugema hirup tepuguh. Jodoh joing, artinya anak abah, jodoh joing. Ambu Yuyun teu kuatin ngadenge omongan Bah Oban kitu. Untung meres Cimata anu geus ngagarayot ti tadi keneh. Atuh berabai terus ngalembereh mapai pipina anu geus kanyos. Abah mah geus ulah diwawaas teuing. Ku ambo oge geus kabayangkeun anak teh bakal sangsara jigeura indit. Sungsi sing kapari berager kamiang. Teangan masing bonang ulah balik muncan hasil ulah datang lamun can beunang. Ini naon cenah abad kawas nu kaleng sia bae. Cicing ya awal makeun. Kumaha abah? Ceuk Abah Oban terus asup ka kamarna deuk nyayagikeun bekal nu perlu dibawa. Utamana mah harupa duit. Ari wanci nyapih mangsanya ka pancag ieu carita urang tunda heula. Insyaallah enjing Mang Dedi baris muka bagian anu ka-22 dina mangsa tur acara anu sarua. Hatur nuhun kumarupi perhatosan jeung kantun. Kasariana wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.